Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Para asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri, hormateun simkuring, buruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Bapak gering leos ka doktor kunaon ka doktor jawabanana hayang cager. Jadi jelema teh kudu puguh kana tujuan. Nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ari ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Ceuk biwir hayang ilmu, da ceuk hate mah hayang nempo urang. Lamun bener harayang ilmu entong nanya batur tanyana awak sorangan. Kira-kira ieu awak lamun Allah nitipan ilmu ka urang kira-kira ieu awak sanggup moal. Da loba jelema malah santren luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung hatena. Well. Jadi nu ngaran ilmu mah hampura lain kudu dibawa karena kasombongan, da eueuh kitabna kudu sombong, eueuh Qur'anna kudu sombong, tapi naha loba jelema nu garableg ilmu bet sararomo. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti ilmu jadi cahaya, artinya bakal katempo dina perilaku. Lamun nyaritakeun zakat katempo jeung gebrokna, lamun nyaritakeun sedekah katempo jeung bageurna, lamun kudu nyaah ka yatim katempo jeung nyaah ka yatimna. Pan hampura ilmu urang mah karek sametna bibirna tatangga teu dahar ge diantep. Heueuh pokona malah. Matak hampura jalma mah sok poho kana purwadaksi. Lamun sangsara sadaek usaha ditanya kunaon usaha hayang beunghar tapi naha geus beunghar sok tara bisa nulungan jelema nu sangsara. Loba jelema anu bodoh daek sakola kunaon sakola hayang pinter tapi naha geus pinter ngaledek nu bodoh. Atuh lamun pinter ngaledek nu bodoh mah ceuk kuring teu kudu pinter da jelema belegu ge bisa ngahina batur mah. Matak pek bisi di dia aya santri ribuan kitab baca, Quran sing katalar, hadis sing kaaji, ngan kade ulah poho tanya hate. Quran kabaca, hadis kaaji, ribuan kitab katalar, lamun hate ngewa kabatur, geuleuh kabatur, rujit kabatur, pangneangankeun ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Weh. Mata keukeuh balik deui hirup mah kana hate, Pak. Mata hampura deuk jelema pinter hatena kotor, maka kapinteran bakal dipake alat ngarendahkeun batu. Boga jabatan hatena kotor maka jabatan bakal dipakai nipu rakyat. Jelema dina agama tapi hatena kotor bakal ngarasa aing pang agamana.
matak hakikat hirup teh geuning manusia teh ditangtukeun gumantung eusi hatena tah matak al ilmu nur cahayana ilmu teh di mana dina hate lainna baju. Dari baju mah hepek we kumaha ibu jeung kumaha bapa urusan baju mah ngan baju teu ngagambarkeun hate anu bener. Rambut gondrong bukan pembohong, tuh halus Pak, rambut gondrong bukan pembohong, sabodo buukna gondrong karesepna tah eta eusi hatena lain pembohong Allah resepeun. Daripada dijas make dasi ari aspal dihakan. Ya. Lol deui katempo ku urang teh tatangga imahna ge butut sangsara malaratrosa. Tapi amis budi. Saban-saban jelema ngaliwat ditanya ti marana tos ti kebon ka dieu heula urang ngampihan ka emak nyimpang ka emak keur ngagoreng sampe eta imah butut loba nu nganyang naha da lain jelema lain nempo imahna tapi nempo beungeut nu boga imahna. Gedong sigrong eueuh nu nganyang kunaon eueuh nu nganyang beungeut rudet. Sedengkeun beungeut teh buruan hate. Al wajhu majru'atul qalbi ai beungeut teh buruan hate matak jelema mah ditangtukeun ku hatena heula kakara beungeutna ari beungeut gumujang-gumujang seseurian ari hate rudet wae eta mah keur nipu kadongdong lemes luar rumet eusi kumaha we pejabat nu jaradi pan kitu geuning ari karayat mah jiga nu heueuh can jadi mah insyaallah urang mah geus bosen ngadenge insyaallah si eta teh da. Lamun abdi jadi insya Allah rakyat sejahtera nu mana ku bebengok maneh nu puguh mah bebengok maneh sejahtera sorangan pan eta teh lemes luarna ngan rumet eusi hatena teu apal eusi hate nu sabenerna lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah hese dikobet matak nu kudu ku urang dinilai lain wujudna lain bentukna lain jirim lain jinis tah gratilai mah eusi hate nu sabenerna disebut we qalbun salimun fungsina ilmu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin tah fungsina ilmu teh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin sajalma nu rek dibere kaalusan ku Gusti Allah yufaqihu fidin dipahamkeun agama jadi bakal aya penafsiran kieu apal agama tapi teu paham cara migawena matak saenggeus beragama pasea gurger geuleuh ka batur rujit ka batur apal agama tapi teu apal cara migawena geunah ai cara malo beunu eungeuk teh demi Allah tah heeh apal kana agama ngan teu apal cara migawe sehingga Islam jeung Islam perang Islam jeung Islam gelut Islam jeung Islam silih hujat Islam jeung Islam silih komen Islam jeung Islam silih ragrageun gerateangan agama nu mana nu nitah kitu dina hirupna apal agama tapi teu apal cara migawe apal zakat tapi teu apal cara migawe saenggeus zakat matak loba jelema zakat tapi hasilna jadi ria pan ria teh teu meunang cek agama tapi naha loba jelema anu pamer hartana keur nembongkeun karyaan dina hirupna matak bahasana ge man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah rek mere kaalusan yufaqihu fidin jalma nu dipahamkeun agama ari urang mah da kana agama teh lain paham karek apal agama teh agama Islam tapi naha jeung tatangga silih omongkeun jeung dulur teh akur-akur jeung tatangga pasea kasalaki bet molotot kana gosip bara reuki nyaritakeun ai batur komo agama nu mana nu nitah sarupa kitu genah ieu mah ceramah teh demi Allah tah nu beunghar gedong boga, sawah boga, duit boga, apal kana agama, apal naha atuh narima BLT. Da kudu sadar sebenarnya mah gedong boga, sawah boga, nyangu eukeur dahar 3 kali, baju gonta-ganti, teu boga hak menang BLT. Lamun mah menang BLT tolak moal lurah moal narima BLT bikeun ka yatim bikeun ka miskin ta eta beunghar nu sajati teh lamun bener apal kana agama lain hak urang naha bet dileg-leg jika nu datang di dieu heg aya nu beunghar tuluy ka bagean juga hayang balik teh
kudu sadar diri jeung kudu bisa narima. Aduh bisi katincak. Kudu sadar diri jeung kudu bisa nampa urang teh gedong boga, sawah boga, dahar teu susah, loba tatangga nu susah, loba tatangga nu sangsara, ternyata itu teu menang BLT. Hak urang ge bikeun ka ditu, tah eta beunghar ngaranna. Ieu mah pan lain kades ge dicarekan, kades gelo batur menang BLT aing henteu, pan rada gelo teh. Jadi nu disebutkeun agama teh di mana atuh? Hanya sebatas agama dina baju, hanya sebatas agama dina aksesoris, di mana agama letakna? Tah dina hate. Matak apal Quran kudu apal cara migawe Quran, lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basana, dan memang Quran kudu mawa kana katawadoan hirupna. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngahina batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ayat nu mana nu nitah rujit ka sasama dina hirupna. Dajal mah salat ke cantang tuh apa cara migawe sange salat. Bapak salat kuring ke salat, ruku sarua, sujud sarua, bacaan sarua. Ngan cantang tuh apa pagawean saenggeus urang salat. Apan dina salat teh aya perilaku, hiji salat kudu tungkul, artina tungkul, dua artina jelema nu tungkul nempo kagorengan diri teu kaburu nempo kagorengan batur. Ta eta teh eusina salat. Tempo kagorengan diri tong hayang lalajo kagorengan batur, ieu mah geus salat ge nempo kagorengan batur poho kana kagorengan diri sehingga geus salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang surgana. Teuing ah. Tuh. Kadua ari salat teh pan bacaanna ge alus Pak, teu aya bacaan salat nu teu alus. Mimiti wajah tu wajhiya lilladzi nepi ka atahiyat, nepi ka assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, kabeh ge alus. Alusna bacaan salat kudu ngagamarkeun alusna ucapan saenggeus salat. Matak jelema nu salat teu mungkin ngahina batur, teu mungkin ngaledek batur, teu mungkin nganyeci batur, teu mungkin ngarendahkeun batur, teu mungkin mukakeun kagorengan batur. Tah salat dina kahirupan teh eta. Ari karek wajah tu wajah mah hampura batur ge bisa, karek ruku batur ge bisa, karek sujud batur ge bisa, tapi sujud dina kahirupan, ruku dina kahirupan, bacaan salat dina kahirupan, cantang tu 1000 jelema hiji ge bisa. Tuh, dua. Tilu, apa nu disebut salat teh boga angka, boga huruf. Maka cokolot baheula pek baca hurufna, tina huruf kudu bisa ngahirupkeun. Huruf hirup. Pek huruf pan salat, salat teh huruf. Sanggeus tina huruf, maka tina huruf eta kudu bisa hirup. Hirup naonna? Hirup hatena. Matak jelema salat bari hirup hatena moal ngantep batur sangsara, moal ngantep yatim, moal ngantep miskin, moal ngantep jompo teu boga imah, moal hayang seubeuh sorangan tanpa bisa barang bere. Jadi salat teh dititah ku Allah teh supaya urang merhatikeun kana kasusah sasama hirup. Aya salat nu nepi ka dinya. Matak cekuring ge 1000 jelema hiji ge cantang tuh. Da urang mah karek apal salat, can apal cara migawe saenggeus salat. Apalna teh kitu usoli jeung teu usoli dogdag. Kunut jeung teu kunut pabaeud-baeud. 11 jeung 23 eureun taraweh. Eta we nu diulikna teh. Atuh mun kitu mah ateu tanu. Hayangna teh babadug. Coba lamun salat dibawa kana akhlak, salat dibawa kana hirup, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat salat awakna, ruku, sujud, tahiyat, assalamualaikum jeung segala rupa salat awakna. Tarekat salat hatena, hakikat salat rasana, makrifat salat perilaku. Tuh da cekuring mah eta Islam sampurna apa? Salat awakna, awakna salat timiti usoli, ruku, sujud, tahiyat itu salat awakna. Tah kudu salat jeung eusi hatena. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mana buktina?
ning bubar salat ge melak cangkeng asa aing pang akangna, asa aing pang ibadahna, asa aing pang salatna. Nah beres salat jadi adigung. Saha nu ngajarkeun sombong? Iblis. Matak teu saeutik jelema salat lain jeung Allah, tapi sakapeung jeung kasombongan, ari sombong sifatna iblis, berarti salat ge cantang tuh bareng jeung Allahna. Wow. Aduh, hate kudu milu salat. Keheula teu da bae ilmu kieu dibukakeun ge sugan ngalarti kabeh. Ngarah eueuh ge salat teh. Salat atuh euy, tempo dewek calon surga. Memangna surga teh di Garut. Tuh. Katilu salat rasa apa? Salat jasadna, salat hatena, salat rasana. Rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang. Bapak diomongkeun ku batur nyeri, nyeri. Komo lamun batur diomongkeun ku bapak, matak jelema salat moal hayang nyaritakeun kagorengan batur. Diri urang boga aib nu hayang ditutupan ku Allah, maka cek Allah syaratna tutupan aib batur. Urang nutupan aib batur sebenarnya urang keur nutupan aib sorangan. Bapak dihormat batur lain bapak nu terhormat, tapi Allah keur munian kagorengan bapak. Ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga, tapi Allah keur munian kasalahan ibu. Coba lamun ku Allah dibuka kagorengan ibu jeung bapak, cantang tuh manusia aya hargaan. Matak tong coba-coba mukakeun kasalahan jeung kagorengan batur. Da urang ge moal ngeunah lamun kasalahan jeung kagorengan dibukakeun ku batu. Salat rasa sok niuhan deui atawa balik atuh ka itu. Karunya aduh bae da usumna. Kaopat salat hakikat makrifat. Salat makrifat mah salat dina perilaku. Lamun salat syariat, salat jasadna butuh ilmu fikih, pek diajar ka pa ustad, diajar ka pa kiai, rukun jeung syaratna salat teh kumaha, ta eta mah salat keur jasadna. Lamun cara ngabersihan hate disebut salat torekatna. Lamun cara ngarasakeun kasusah batur disebut salat rasana. Sabeuleuh geunyeur we hirup bakal katempo dina perilaku, ta eta mah salat secara hakikatna. Matak jelema anu salatna secara hakikat, ceuli moal dipake ngadengekeun gosip, bibir moal pake nyaritakeun batur, panon moal popolotot, ngalengkah moal kana salah, hate bakal bersih. Matak lamun jelema salat panasan ku batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, nu salah lain salatna tapi tak aya hate anu can tunduk ka Allahna. Aduh. Ari arorongko sujud gersok cing atuh awak di bawah sujud teh kudu hate ge milu sujud. Ieu mah awak sujud ari hate teu sujud. Kalah ka hate lain sujud, awak sujud hate teu sujud. Awakna sujud tapi teu hatena sombong, geuleuh ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur. Berarti nu sujud karek awakna, can sujud jeung hatena. Bener ya. Da jigana ku ceramah kieu mah karabut nepi ka akar kabeh oge. Baik. Tah yeuna ibu di jilbab hampura di jilbab kieu mah enteng tinggal meuli jilbabna tuluy pake. Nu hese mah lain di jilbab ieu, Pak. Jilbab ieu mah babari di toko ge aya meuli pake, tapi bawa kana alam hakikat nu di jilbaban lain sakadar sirahna, tapi dina sirah aya pamikiran, tah gera jaga gera tutupan pamikiran. Ulah nepi ka di jilbab kana gosip beuki, di jilbab ngomongkeun salaki, di jilbab popolotot ka batur, berarti eta jilbab karek samet sirahna, can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Lempo bapak-bapak bari ngaret ka ibu-ibu lebok. Jadi aya alam cangkang, aya alam eusi. Aya alam cangkang, aya disebut alam eusi. Ta ieu teh cangkang wungkul nu katempo teh. Ari cangkang mah hampura Pak kabeh ge palsu. Alam cangkang mah cicing dina kapalsuan. Sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan ongkoh, aya kuring kabita demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita kudu perkara nu katempo ieu, make make up, make blush on, make lipstick. Nah teu kabita alam cangkang.
da eusina mah lain nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek dikeukepan huak hiak bau kelek. Ayeuna mah datang ka dieu geulis make lipstik make blush on hiji kaluar ti imah dua deuk pangajian coba di imah apakah sarapih kieu nya matak hampura cek urang ge ieu mah alam cangkang alam palsu nana gerhana Pak hampura ieu teh cangkang alam palsu ceramah jiga nu heueuh nya ka fakirnya ka miskin nulung nu butuh narang nu susah ibu jeung bapak karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring lamun bapak hayang apal aslina kuring tinggal naik Pak Haji ka dieu sae ceramah teh kudu kitu yen urang kudunya ka fakir miskin punten we da salira mah lain bereun mobil ge boga sawah boga imah boga tapunten atuh lamun kitu mah amplop moal dibikeun cing teh naha Pak Haji mah jeung mamawa amplop moal dibikeun pancek salira kudunya ka fakir miskin salira lain bereun harta boga imah boga mobil boga tak kumaha lamun amplop urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu nya jadi alam asli di mana tempatna nah hate batak jelema mah geus tong lalajo cangkang lah asli Pak cangkang mah bisa direka-reka cangkang mah bisa dialus-alus tapi hate karakterna cantang tuh alus sesuai dengan cangkang cangkangna mah hileud jerona mah kukupu apan bapak ge osok lalajo hileud tapi hileud puasa teu dahar teu nginum sabulan muntal dirina bijil hawa panas nolol jangjang jadi kukupu nu katempona mah hileud padahal proses kerja di kukupu kahartos nu katempona mah orai padahal menyeniran jelema teh orai teh orai pan setahun sakali sok ngajepat geuning handapeun tangkal awi ganti kulit tapi ngaran anger orai tah matak dina pengajian teh robah da ukur ganti baju ganti tiung ari hate teu ganti-ganti atuh naon beda jeung orai kadut pan orai oge ganti kulitna ngan teu ganti ngaranna ganti kulit eta orai tapi ngaran anger orai pangaosan ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti penceramah ganti tempat pertanyaan ganti teu jeung hatena nurudet anger popolotot anger pedit anger kadul anger ngaji anger pertanyaanana ngaji nu mana sebenarnya nu keur dipigawe Allah dalaman bener mah ngaji kudu bijilna ge 3 tina ngaji teh cekolot kudu bijil 3 hiji ngajirimna diri 2 ngajinisna rasa 3 ngawujudna bentuk tuh cekolot baheula ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana ngawujud dina bentukna ngajirim jadi ayat Quran teh kudu ngajirim dina awal bismillahirrahmanirrahim kalau nyebat asma Allah Ar-Rahmanu Maha Welas Ar-Rahim Nu Maha Asih ngajirim naon ngajirimna sifat naon sifatna nyaahan asihan dedehan tan bismillah ieu mah dina bibir bismillah ariteun pedit anger atuh bismillah teh karek samet bibir jeung sirahna geuning ti dieu ka handap mah eueuh bismillah teh teu ngajirim teh Pak bener ya alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ayo puji kabehanana nu Gusti Allah karek bubar ti masjid wae geus asa aing pang akangna cikeneh nyebut alhamdulillah nah hirup bet asa bet hayang dipuji wae ku batur aduh teu ngajirim teh subhanallah maha suci Gusti Allah cek bibir maha suci Gusti Allah berarti naon tugas urang mun cek bibir subhanallah maha suci Gusti Allah berarti tugas urang bersihan hate sirik tong aya geuleuh tong aya rujit tong aya cua tong aya panas ku batur tong aya subhanallah asup kana hate ngajirim dina perilaku bersih eusi hate nalika ngomongkeun subhanallah hate katempo nyacas ieu mah ari wiridan subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu ari wiridan subhanallah batur meuli motor ratug angen ari wiridan subhanallah batur meuli tanah muntaber ari wiridan subhanallah batur naik jabatan paeh we atuh lamun kitu subhanallah teh can ngajirim dina diri
matak cek ilmu kolot ngajirim na diri, ngajinis na rasa, ngawujud na bentuk, kudu ngawujud na bentuk. Ulah nepi ka ngomong cinta ka nabi tapi boga harta pedit. Apan cinta ka nabi mah cek nabi teh kami cinta ka saha nabi cintana ka yatim ka miskin. Lamun bener bapak cinta ka nabi moal aya yatim nu musafir, moal aya miskin nu teu ditulungan. Sabab nu dipika cinta ku nabi adalah fakir jeung miskin, maka urang ngomong cinta nabi. Lamun bener cinta nabi nah aku med. Dan nu pedit masih korun Pak. Hartana loba tapi si korun setiap aya nu menta moal dibagi-bagi ieu ladang kesang kuri. Cinta nabi cinta nah pedit. Saha nu ngajarkeun pedit? Si korun. Cinta nabi cinta nah sombong, nu ngajarkeun sombong saha? Firaun. Cinta nabi cinta nah sok ngadu domba, nu saha nu ngajarkeun ngadu domba? Abu Lahab. Cinta nabi cinta tapi nah gede wadul, nu ngajarkeun gede wadul mah Abu Jahal. Berarti cinta nabi hanya sebatas karek bibirna, can katempo dina wujud nu saaslina. Well, aduh, aing mah teuing da ku ceramah kieu mah kabeh ge kasindiran demi Allah tah. Nya. Situ percaya. Duh, aya ambulan deing. Untung teu disadakeun. Cangkang nama ambulan, jero nama teuing naon teh. Nya, cinta nabi teh mana bukti ceuk kuring ge? Cinta nabi sedengkeun nabi cintana ka mana? Ka yatim, ka miskin. Nepi ka aya hadis jalma nu nya ka fakir miskin, jalma nu nya ka yatim ibarat curug jeung jajangkung. Ari ongkoh cinta nabi tapi nah yatim diantep, miskin diantep. Jadi urang teh cinta ka nabi teh mana buktina? Aduh. Ku geunahna ieu ceramah demi Allah keun usum hujan kitu naon. Nu penting mah asup kan hate bubar ti dieu tah sugan aya robah. Cinta ka nabi cinta nah sombong, dan nu sombong malayan Nabi Muhammad Firaun Pak. Sehingga sombong, pedit, kedul, sok ngadu domba disebut hijab. Hijab teh ngahalangan cahaya Allah asup kana dirina, ngahalangan nur Muhammad kana dirina. Matak ngomong cinta nabi katempo prilakuna sombong adigung da eueuh nabina atuh eueuh Allahna nu aya hawa nafsuna. Aduh, ieu mah ceramah teh demi Allah kieu. Jigana ku sararea ge ungeuk kabeh bari ngarasa aing pisan kitu teh Pak. Da urang mah ceramah tara nu luhur-luhur, nu kitu we ngorehkeun nu deukeut. Da cokolot oge pan ulah neang anu anggang, ulah ngajugjug nu jauh, korehkeun nu deukeut bae. Aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri. Heueuh, na awak urang Islam teh. Lamun bener awak urang Islam, panon tong melotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, ngalengkah pasti moal kana salah, hate sing nyacas bodas. Tuh, roh Islam teh katempo. Ada nu diomongkeun Asmaul Husna geura sok, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, eta mah keur ngarapalkeun. Har pan bapak ge meureun di masjid teh ku MUI teh kitu, sok bapak cenah urang ngaos Asmaul Husna, dreg-dreg sarareapan, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir. Karek apal Asmaul Husna geus ngarasa legeg bari naon eusina. Ya Latif teh Allah Maha Lembut. Lamun Allah Maha Lembut berarti bapak geus ngomongkeun ya Latif sing lembut ieu hate. Ieu mah ari dina bibir ya Latif datang ka imah pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh. Kumaha ceuk bapak? Molor wae nu gelo eta ya Latif. Kuat teu kaciri dina awakna. Hijab teh penghalang. Naon nu matak ngahalangan? Kasombongan. Naon nu matak ngahalangan? Adigung. Naon nu matak ngahalangan? Bohong. Naon nu matak ngahalangan? Benci. Naon nu matak ngahalangan? Cua. Lamun di dieu di nu riungan ieu nu hadir aya ngewa ka kuring, saalus-alusna kuring nerjemahkeun, saalus-alusna kuring ceramah, hampura moal bisa asup kana hatena. Naha heula ku ngewa? Hijab, kahalangan ku ijin Pak. Kata kurang mah sabodo. Har ari heueuh ibarat bapak
lamun geus kahalangan ku hijab ngewa ka pemajikan, sagelis-gelisna pemajikan, samenor-menor pemajikan hayang noel. Geus kahalangan ku hijab, kunaon? Ku ngewa. Coba lamun baheula keur anyar bobogohan, anyar pangantenan, hijab ngewa eueuh, da sono bogoh sare teu boleh hayang bareng, aya omongeun tara pernah nyarita, pamajikan jangangan ge tara pernah ngalawan, hijabnya nya kanya aya keneh sehingga hijab eueuh, beuki kolot kahijaban ku hapur, kahijaban ku tapak borok, kahijaban ku goreng adat, sumanget teu Bang? Matak cek kuring ge umat Islam hiji ketong loba-loba teuing gera leungitkeun hijab nu aya dina diri ngarah nempo batur teh leuwih alus batan urang, nempo batur teh leuwih pinter batan urang, nempo batur teh leuwih hebat batan urang, sehingga nu aya dina diri ilmu lain dipake adigung batur kudu ngahargaan urang, tapi urang kudu pinter ngahargaan batur. Rata-rata nama urang boga ilmu, batur kudu ngahargaan ka urang, kali-kali balikeun urang nu kudu ngahargaan batur gerasa. Boro-boro mah ka kolot, boro-boro santri, boro-boro ka ustad, boro-boro ka kiai, budak satepak wae Pak bakal dihargaan ku jelema anu geus leungit hijab. Palemah mana urang kudu ngahargaan budak leutik, budak teu apal Quran, budak teu apal hadis, budak tara salat, budak tara pengajian, tapi budak pasea jeung budak tatangga hampura 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu nu geus kolot. Quran boga, hadis apal, kitab dibaca, salat eukeur, ka masjid leuket, amek ka dulur 2 tahun pabeleng-beleng keneh. Padahal Quran dibaca, hadis diaji, geuning eta Quran teu asup kana hate, hadis teu asup kana hate, Islam teu asup kana hate, nu aya nafsuna lain Islamna, nu aya hawa nafsuna lain Qur'anna, nu aya amekna lain hadisna. Sok pikiran nu situ percaya eta. Heueuh wel poho. Ya. Ibu jadi rana tuluy 20 tahun teu papanggih jeung mantan. Hiji waktu budak geus gede ngahadiran ka uleman. Aya salaki ibu mantan salaki, budak hayang nyampeurkeun, "Mamah, itu si bapak." Kumaha cek ibu? "Tong deket jeung Bagong." Padahal 20 tahun. Artina Quran teu leungit, hadis teu eueuh, salat teh teu nyampak, ladang pangajian teu eueuh, eleh ku hiji, kunaon? Ku nafsu. Kahartos mata keur jelema anu hayang sagala-gala dititipan ku Allah, harta hayang dititipkeun, ilmu hayang dititipkeun, jabatan hayang dititipkeun, enteng hate beresan. Ai sapanjang hate rudet ya jadi pejabat ngabangsat, dah hate rudet atuh. Pinter ilmu agama pake ngahina batur, dah hate goreng atuh. Boga harta sombong, hate goreng. Mata keur nu sombong mah ceuk urang mah geus tong boga harta, lebar piomongeun. Laras ieu teh. Demi Allah tah. Coba jelema boga harta bari alus hate, semakin loba hartana, semakin daek bebelana, semakin resep nulungan yatimna, semakin nyaah kamiskinna. Harta cicing di jelema nu alus hate. Coba lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, semakin loba, semakin adigung jeung semakin lebar. Make kongkorong 5 gram ge lempang nanti kuat juga 5 kilo dongko na pengajian kita sumanget ngareneng jeung jelema nu sangsara der diomong-omong ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki bari gigireun teh jelema nu sangsara kumaha ceuk nu sangsara kumaha siap nya hate balik deui kana hate ke Pak hampura hate dek salat bebeakan Quran katalar hadis kaaji ari hate ngewa ka batur geuleuh ka batur mah eueuh Quran nu nitah kitu eueuh hadis nu nitah kitu eueuh pek teangan ku Bapa saayat kuring mamenta saayat dina Quran yen urang teh kudu mika geuleuh ka sasama dina hurup demi Allah moal aya tapi naha atuh apal Quran apal hadis ternyata nu pasea teh lain urang jeung Israel tapi pasea teh antara urang jeung urang aya naon make jeung kudu pasea Allah siapa? Tenan naon bari hujan, bari nunutan, asup kene ya lumayan. Karena hate tepan lumayan. Matak disebut teh kolbun
salimu. Ai bapak ibadah haji ke mana? Ke Mekah. Ai Mekah disebut tanah suci. Leres deh. Ke mana bu? Ke tanah suci. Sabaraha poe? 10 poe dek umroh. Oh, tanah suci. Lamun bener di aku tanah suci, maka balik kudu mawa kasucian. Ieu mah ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Jadi pedit. Jadi tarananya mun disebut haji ngamuk, alah nah jadi tanah ledok gitu. Ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Komo balik jadi tu baud, teu akur jeung tatangga, rupina janten tanah kuburan. Kadang-kadang mah hak batur dicokot, ngeclokeun ka batur 2 juta, 2 minggu tebalik kudu jadi 2.200.000. Nah jadi tanah urung. Aduh, eta ku judul tanah suci. Berarti orang indit ka ditu teh keur melaan kasucian, balik ti ditu teh kudu cicing dina kasucian. Ulah ari judul ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok tuh, jadi lumpur lapindo nya cikuring oge. Agama mah geus nyindiran ti baheula ngan urang nu kurang sadar. Sa'i haben we ibadah sa'i di Arab di sopa nepi ka marwah. Naon eusieun apa? Pan aya ibadah sa'i, Pak Haji mah pasti ngalaman ibadah sa'i ti sopa nepi ka marwah 7 balikan. Pan aya sejarah Nabi Ibrahim gaduh istri, gaduh garwa namina Siti Hajar. Siti Hajar ngandung diteuneun di tempat eta, borosot we Ismail nepi ka Siti Hajar ku keurelingan 7 balikan ti sopa nepi ka marwah. Melaan saha? Melaan beteung anak. Tah ibadah sa'i teh di ditu TKP na tempat kejadian perkara. Ibadahna mah lain di ditu, di dieu. Kasaha? Ka indung. Matak goreng kacida haji tuluy-tuluyan, umroh mineng, ai kolot nyurucur cai panon melaan beas teu boga. Nah, anak jadi teu hideng. Keunanya. Ari umroh ka bedag, ari haji init, ari kolot kenteng bocor eueuh nu mang menerkeun. Ari ibadah ka Arab daek, nah ari kolot teu boga baju Idul Fitri kuat eueuh nu mang meulikeun. Nah, kumaha ieu teh sa'i teh? TKP na di ditu, TKP teh tempat kejadian perkara. TKP na oh iya euy sopa teh, oh iya euy marwah teh, oh iya sumur jam-jam teh, pan kitu meureun Pak. Di ditu. Tah ibadah nu asli mah di dieu. Kasaha? Ka indung nu ngandung, ka bapa nu ngayuga sabab terjadina ibadah sa'i. Berkeliling ti sopa nepi ka marwah, itu adalah perjuangan indung kanu jadi anakna ngaranna Siti Hajar berjuang melaan Ismail. Aduh, kenah demi Allah ya ceramah telah kalem lah. Bisa rek baralik urang dinya pe. Ieu we urang mah. Bapak ibadah haji, lontar jumroh Bapak. Lontar taruh saya ka Pak Haji situ percaya, lontar jumroh. Di mana lontar jumroh? Di ditu, di dieu. Di ditu mah cokot keusikna baledogeun kana jumroh, lontar jumroh 7 kali. Ayo lontar jumroh pan sejarah Nabi Ibrahim dititah mencit anak ngaranna Ismail. Datang iblis, cek iblis, "Hei Ibrahim, nah ari anjeun teu nyaah ka anak nepi karek dipencit." Kumaha cek Allah lewat malaikat, "Cokot tuh batu 7 baledogeun ka iblis." Tah dibaledog di Arab, bisa jadi iblis teh ngacelengna ka dieu. Bisa jadi iblis teh ngacelengna kana gerhana. Bisa jadi iblis ngaceleng ka tukang son, bisa jadi iblis ngaceleng ka nu hajat, bisa jadi iblis ngacelengna teh ka dinya tah. Di baledog. Jadi lontar jumlah teh maledog iblis. Ari iblis bapa wawuh jeung iblis henteu, nempo wujudna henteu, nempo jirimna henteu. Jadi lontar jumlah teh maledog iblis. Maledog sifatna, naon sifatna? Sombong. Nah, hari di Arab iblis di baledog, ai di Indonesia iblis dikukut. Mana bukti? Nepak dada asa aing pang hajina, nepak dada asa aing pang ibadahna, nepak dada asa aing pang hebatna. Nah, sifat sombong iblis ayana awa. Allah. Geuleuh aing mah demi Allah tah.
tuh dua tah sok dek naon deui lontar jumroh tah deredeg wukuf di padang Arafah. Ieu teh sejarah Nabi Ibrahim keneh ditewak Nabi Ibrahim diasupkeun kana seuneu kuliah naru kuni barda wa salamana alal Ibrahim hei seuneu tiis salametkeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Bapak teh tiis di ditu teh kudu dibawa kana tiis di dieu sing tiis pipikiran teh tong karerab ku harta batur tong kapanasan ku milik batur lamun jelema nu kapanasan sarua jeung geus ngahakan neraka di alam dunya. Batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur majuna usaha paeh karerab. Matak naraka dina Quran disebut naraka nar seuneu panas geus apal panas tong dijieun atuh. Ai surga naon pas surga? Surga teh alam tenang. Matak lamun Bapak hayang ka surga di alam ditu gerajieun alam tenang di alam dieu. Aduh, matak doa nage fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia alus, akhirat alus. Teu sugan akhirat alus, dunya alus. Dunya heula. Tenang heula di dieu, jieun katenangan di dunya, maka di akhirat bakal menang katenangan. Ari ieu mah di akhirat hayang ka surga ai jeung dulur teu akur-akur, jeung tetangga apa sea, kasalaki popolotot, boro-boro surga akhirat. Di dunya ge dicekek batur. Sok jarieun surga teh di dieu. Ari ongko hayang sawarga tapi kabatur panasan, kabatur sirik, kabatur geuleuh, kabatur rujit. Surga nu mana nu diteangan? Aduh. Kala itu, ari Bapak kunaon gigi deug wae kunaon? Oh, resep gitu. Syukur atuh. Oh, tadi gigituan wae. Ngahayati urangnya. Oh genah ya. Oh terbuka. Teuing da abdi mah kieu ceramahna pokona mah deuk resep henteu ge bae abdi. Asli. Ya Bapak, tauhid urang mengajarkeun lamun jelema teu usaha moal dahar, bener teh? Salah. Jelema cenah teu usaha moal dahar. Hah, hampura. Keur merek nana gerhana mah geus lain eta. Naon atuh merek kuring? Teu kudu usaha, duit bakal datang. Teu kudu usaha, harta bakal datang. Teu kudu usaha, dunya bakal datang. Cing eta teh alam tenang Pak, teu usaha duit datang, alam tenang sawarga teh eta. Cicing lamun teu ngarti ulah ka nyegang, cicing heula. Lain jog. Atuh moal ngarti. Pak Haji Yusuf seberapa tahun? Ayeuna 57. Usia Pak Haji 57. Kudu geus boga surga sebenarnya. Nyata Pak Haji teh boga sawah 300 tumak tah geus teu kudu dikukut ku Pak Haji, geus teu kudu dipelakan ku Pak Haji, geus teu kudu ditempoan ku Pak Haji. Gerateangan 300 tumak. Miskin aya genepan. Ka dieu miskin. Daratang si miskin tah 50 tumak ku maneh garap, 50 tumak ku maneh garap, 50 tumak ku maneh garap, 300 tumak genepaneun, Pak. Itu dahar urang dahar. 50 tumak ngahasilkeun beasna teh 5 karung. Keur kuring cek Pak Haji teh 2 karung, keur maneh pek bae 3 karung. Pak Haji cicing tapi beas datang. Pak Haji senang tapi beas datang. Pak Haji cicing di imah tapi beas datang. Kahartos maksud kuring. Tah, nu geus kolot mah kudu cicing dina makam eta. Nu paling paul mah geus kolot sarakah, akhirna teh capek awak ripuh dunya, Pak. 300 tumak digarap ku sorangan, nu itu tanureun, nu ieu rameteun, nu itu meseun, nu itu paceuleun, lebok nepi ka modar kitu we haben. Geus moal beres-beres. Coba lamun nyieun alam tenang. Lamun nyieun alam tenang, nu dituang ku Bapak hampura moal beak sakarung dina sabulan. Tuh si miskin, tuh si yatim, jang daripada maneh mentaan beas kata tangga bisi wirang bisi era. Mang boga tanah 300 tumak keur maneh 50 tumak lain dek dibikeun imah lain pek ku maneh kokolakeun tina 50 tumak di tina 300 tumak dipiara ku genepan artina 2 karung kali genep keur Pak Haji 12 karung keur Pak Haji 12 karung bari Pak Haji mah cicing bari Pak Haji
teu ingkah. Bari Pak Haji waktu salat Pak Haji waktu wirid Pak Haji waktu maca Quran. Miskin katulungan urang ge kabelaan. Itulah makom dina tauhid. Matak makom dina tauhid mah geus kolot teh kudu nyieun alam tenang. Kahartos ya. Sok di mana? Oh tower kade laleur. Jauh dak sok. Majeng tebih dak. Wah, jauh pisan sok. Dupak jauh. Nya cekuring ngan lamun budak ngora pantar kuring mah Pak geus moal ka tepi makom cicing dunya datang teh ngan lamun keur Pak Haji usia 57 60 mah lamun dina usia 40 tahun Allah nitipkeun harta pek sing sumanget dina harta ngan lamun 40 tahun Allah teh nitipkeun harta geus tong sumanget teuing dina dunya geus sumanget kana akhirat batasna 40 tahun. Sabab usia 40 tahun mah suku katuhu geus di akhirat, suku kenca di dunia keneh keur kikieuan. Matak dina usia 40 mah hiji geus loba nu karasa, angin babari asu. Nya Pak, 40. Na gerhana hampura ayeuna 40. Dititipan ku Allah hampura Pak, dititipan ku Allah viral dititipkeun tungguan 45 bakal ngaleungit. Da moal viral seumur umur jeung teu hararayang habeunna kudu bacetrot di lemur batur capek Pak engke mah usia 45 50 mah gedeg ngaheot di imah pamajikan nyangu urang cicing pan ayeuna mah boraraah beteung lapar datang ka dieu langsung titah ceramah lain dibere dahar heula aduh matak hakikat hirup kieu we kieu Bapak neangan Islam Bapak di mana ari bapak-bapak Islam geus kapangih can Islam di mana nya ceuk urang ge teu saladar Bapak neangan Islam ka Arab moal kapangih di Arab Bapak neangan Islam di pesantren moal kapangi di pesantren Islam teh sebenarnya awak Bapak cicing heula lain hate-hatean Islam teh ayana awak Bapak sahadat salat zakat saum haji sahadat rohna salat sirahna zakat leungeunna puasa beteungna haji sukuna nya kapangih cek bapak teh geunah euy ilmu anyar euy lain bab ilmu anyar sahadat rohna bapak boga roh boga tah sahadat teh rohna jadi roh bapak teh kudu hirup ku sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lamun dibawa kana tangkal buah eta sahadat teh akar dikubur teu kaciri eta akar dikubur matak sahadat mah aya dina hate moal kaciri dina kahirupan salat tihangna eta aya tihang tah tangkal ternyata salat teh tihangna aqimus shalah tihangna salat teh tihangna awak urang teh tihangna agama teh adalah salat maka enggeus sahadat ditayekeun kana salat sabab salat teh tihangna agama doa eta jelema teh sujud ai sujud teh ku sirah Pak jadi lamun jelema salat sirahna ari sirah aya naon aya akal dina akal aya naon aya ilmu dina ilmu aya naon aya pamikiran hifdul akli jelema salat bakal bisa ngajaga akal pikiran matak jelema salat moal ngahina batur moal ngalirek batur moal mitnah batur moal ngarendahkeun batur hifdul akli sujud ngajaga akal pikiran ai zakat leungeun sok bapak zakatnya disaeget ku huntu ku leungeun zakat ku Allah dibere simbol satahun sakali sabada bulan Ramadan padahal zakat teh boga makna bageur artina leungeun hayang mere lain sakadar hayang dibere mata keur nu beunghar menang BLT teu hideng jigana ku ceramah kieu mah di dieu aya nu beunghar hayang menang rada gelo ustad
lain rada gelo cager maneh teh pan zakat teh kuleungeun artina Allah mere zakat teh zakat fitrah bulan Ramadan akhir bulan Ramadan zakat ieu teh zakat teh simbol da puasa ge lain sabulan sataun zakat lain sapoe saumur-umur zakat teh barang bere ngabungahkeun miskin ngabungahkeun yatim ngabungahkeun amilin ngabungahkeun sabilillah ngabungahkeun ibnu sabil lain ukur sapoe Pak da urang mah atuh santunan ka fakir miskin setahun sakali na memangna yatim teh hirupna setahun sakali unggal poe da eta mah zakat mah simbol yen urang zakat dina setahun teh kudu zakat artina urang teh kudu daek mere dina saban poe pariksa jelema sangsara bisi teu nyangu kunaon euy maneh teu ngebul dapur nyeta teu nyangu Pak Haji deudeuh teuing kela dagoan nyokot beas anteurkeun eta teh simbol zakat artina daek mere lain dibere zakat puasa beuteung puasa teh beuteung Pak nu nahan lapar teh adalah beuteung jadi naon maksudna eta puasa nahan lapar jeung dahaga ulah ngasupkeun dahareun perkara anu Allah teu ridho anu batur teu ridho matak jelema nu puasa mah moal wani barang penta bisi batur teu ridho kuring na gerhana aya menta ka Pak Haji teu sugan ditelepon heula Pak Haji abdi bade kadinya sadiakeun kalapa teu eta mah rek aya kalapa pe eueuh bae asli lamun kuring barang penta Pak Haji wayahna abdi bade kadinya abdi teresep kana kalapa wayahna we milarian berang-berang Pak Haji bakal neangan kalapa pamajikan bakal ngageunggeureun ka mana Pak eta ustad hayang kalapa kumaha pamajikan abung ka ustad geus bisa capekeun ban kalapa aya dahar ku kuring Pak Haji teu ridho istrina teu ridho di dahar ku kuring maka beuteung balik ti dieu hampura Pak bakal nyeri beuteung bisa jadi kuring ke rumah sakit keur ngagantian ka nyeri hatena anu mere kalapa lantaran teu ridho matak jelema nu puasa mah moal wani barang penta bisi batur teu ridho ngan lamun dibere nuhun atuh kumaha lamun teu mere bae ieu teh kuring teh puasa Pak neming dia ngarokok cicing heula ning dia dahar lain puasa bab etana tapi ngajalankeun puasa dina kahirupanana kuring ceramah teu wani narget bapa rek ngulem kuring nyeta gaduh aci saeutik lain urusan duit Pak tapi urusan waktu duit gede pada di Mulyadi badag duitna ngulem kuring teu kaladangan naon sababna lain nempo duitna tapi eueuh waktuna pan ieu ge hayangna mah rajaban kabagianana ayeuna kajian mere duit gede ari eueuh waktu deuk naon duit atuh kumaha ceuk Pak Haji teh ceramah ayeuna lamun teu dibere duit hepek bari umum jeung batur mah kitu pek nu kieu wae dibeuli tah jadi lamun urang teu menta teh lain hartina entong dibere teu menta teh maksudna teh hepek abdi entong dibayar dina ceramah ridho demi Allah make demi Allah ridho Pak ngan kudu sararea son tong dibayar nu qiraat tong dibayar dahareun eta tong dibayar urang ge tong dibayar aduh ridho ari son dibayar urang henteu mah gerak tempo ceuk Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia da maksudna mah ulah menta ngan lamun dibere nuh ngan jelema nu puasa mah moal wani narget ceramah kudu sagede kitu kudu sagede kitu moal wanieun bisi jadi penyakit kana awakna duit teu sabaraha rumah sakit mah geus nungguan kana panyakitna bener sok bapak pamajikan ngaoseng kangkung ceuk bapak ngamuk teu baleg barang hakan teh oseng kangkung tah ku nyebutkeun teu baleg bari di dahar munafik Pak matak isukna teh nyeri beuteung Pak lamun awak geus puasa bakal nolak perkara dahareun anu batur henteu ridho matak rumusna tong menta lamun batur henteu ridho geura sok nu koruptor Bandungan
situ percaya nu korupsi nu ngakanan duit negara lengan jukio bibir jubengo lempang gitu wae aral. Tapi eta teh cara Allah ngebersihkeun diri sabab nu ngaran hirup mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal ti Allah dek balik deui ka Gusti. Apan roh bapa teh suci dijieun ku Allah teh gubrageun ka alam dunya. Aya dunya teh tempatna pana, pana teh tempatna ruksak. Matak iman rada ruksak, awak rada ruksak, dunya rada ruksak, pana matak di dunya mah moal panggih jeung alam katenangan. Di dunya mah lain tempat tenang, lain sok saha nu tenang. Tanya Pak Haji, tenang boro-boro. Anak boga anak disakolakeun, geus sakola ka SMP, geus SMP sieun teu kabiayaan, geus kabiayaan sieun teu menang jodoh, geus menang jodoh sieun teu boga anak, geus boga anak sieun teu jajan, geus jajan sieun teu boga imah, deuk nepi ka iraha tenangna. Tah matak lamun bapak-bapak, oi urang mah hayang ka alam tenang, geura balik ka ditu. Lain ka akhirat. Da alam tenang mah akhirat, lain di dieu. Nah, terus ya nana gerhana tenang boro-boro apan ceramah unggal puting duit loba mobil boga sawah boga imah boga gerak tempo ku bapak aya alam tenang nama gejeng can boga pemajikan geus boga pemajikan bakal alam tenang entong nanya kuring tanya bapak eta bapak geus boga pemajikan tenang gitu cek urang ge dunya mah lain tempat tenang. Matak lamun jelema hayang meunang katenangan lain di dieu tempatna di ditu ngan di dieu kudu bisa nyieun eueuh harta bae tenang we nu penting dahar teu boga pare teu boga sawah bae nu penting melak nyata teu melak bae nu penting boga beas nyata teu boga beas bae nu penting dahar nyata teu dahar bae nu penting aya tanaga nyata teu boga tanaga ruang atuh aya alam tenang di dunya da alam tenang ma ala bidzikrillahi tatmainul qulub iwatu jelema nu dzikir ka Allah jelema nu eling ka Allah jelema nu sadar ka Allah innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah ta eta alam tenang hirup geus bareng jeung Allah alam tenang. Nah bapak salat jeung Allah ampurannya aya bahasa kontroversi lamun dipotong ieu video bakal diomongkeun jelema salat teh sakapeung mah ngahina Allah Pak. Tuh juga rada molotot jalma salat teh ka sakapeung Pak sakapeung ngahina Allah Pak bapak salat ka mana ka masjid ka saha ka Allah bener Pak nya nah bubar salat ngomongkeun batur berarti Allah diteuneun dina jendela masjid lain babawa atuh Allah teh dina hate sanubari keur salat ngomong jeung Allah keur salat ngawangkong jeung Allah bubar salat kudu tetep jeung Allah. Nah urang keur salat ka Allah ai bubar salat nyarekan pemajikan berarti di masjid aya Allah di imah jeung iblis berarti kahartos Pak nah memangna Allah teh kena ku waktu ukur lima waktu ka mana pas salat subuh nepi ka isya ka Allah nah eta lolongkrangna henteu jeung Allah aduh huhuy tadi mah rada molotot ngan geus ngarti innallaha ma'ana hirup bareng jeung tak ieu pangajian nah jeung Allah teu percaya isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah bari hujan loba kieu nya geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok batak cikuring ya innallaha ma'ana teh butuh jawaban hirup bareng jeung Gusti Allah hayang panggih ieu teh kuring teh teu nana gerhana teh matak can wani make baju kakiaian ge naon hayang panggih heula jeung jelema nu bareng jeung Allah urang sing sumpah sugan di dieu aya jelema nu bareng jeung Allah cing urang tanya bapak-bapak yeuh Pak mun bapak deuk ka sawah pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek teu tuh eta geuning lain jeung Allah bapak deuk ka sawah pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek teu amek ya
lamun nyebutkeun henteu eta teu ngaku wadul. Oke, bapak cek bapak amek ku amek bapak nah sangu juga aya, ku amek bapak nah cai jug nyampak, ku amek bapak nah pamajikan jug hudak. Tinggal nanya, ternyata ka amek eta nu bakatak ngaruntagkeun rumah tangga bapak. Panto di baledog, pamajikan dicarekan 2 bulan teu bisa sare, nyeri hate disebut bagong eta pamajikan, beuki sangsara Pak. Tapi lamun hirup ejeng Allah, nu katempo Allah, nu kadenge Allah, nu karasa Allah, pamajikan sare, sangu eueuh, cai eueuh, tempo Allah. Nah, maka jeung kudu nempo Allah, Allah deuk naikkeun derajat bapak lamun bapak sabar jeung hareupan pamajikan nu sarupa kitu. Katempo Allah nak katempo ngan lain wujudna lain jirimna tapi katempo sifatna Rohman Rohim nyaahan asihan. Pamajikan sare biasana masuk hudang aya naon bisi keur hareeng sun keningna. Geus disun kening cek bapak teh mah sok lajengkeun kulemna nu penting mah salat we. Cai eueuh sangu eueuh mikir bapak warung muka meuli nu kasin 10 urang 10 hakan di dinya keneh. Cager tah hirup bareng jeung Allah teh kitu. Ieu mah ari hirup bareng jeung Allah pamajikan dicarekan, boboko ditalapung, termos dibebeutkeun, maknya aya jeung Allah gede amek kitu. Nu katempo Allah, nu kadenge Allah, nu karasa ge kudu. Oke. Contoh kedua, bapak balik ti dieu dicarekan ku pamajikan, aya pamajikan nyarekan pan anu teu pikagenaheun nya. Hampura ada ngomong kasar. Si bagong wayak kieu karek balik. Hah, bapak cicing heula disebut bagong. Aing mah da bosan rumah tangga jeung bebongok maneh teh. 2 tah. Beuki nyeri hate, Pak. Sangsara sia teh. 3. Kaopat nyapetot begung. Beuki nyeri eta pamajikan. Nu kadenge ku bapak lain pamajikan. Nu kadenge adalah Allah. Pamajikan bapak mah lain eta. Numang nyangukeun, numang masakeun, anu beteungna baheula alus ayeuna sing kayoan, tak eta pamajikan bapak. Anu dikekepandaekeun, tak eta pamajikan bapak. Kadar eta balik ti dieu bapak dicarekan disebut bagong, disebut teu ecereug, jelema sangsara, nya hideung, nya begung, eta mah lain pamajikan bapak. Gradengekeun, innallaha ma'as sabirin. Allah bareng jeung jelema nu sabar, sing sabar jeung ngareupan adat goreng pamajikan. Hirup bapak jeung Allah. Coba lamun teu jeung Allah kepret ku aing, geus dikepret pamajikan leos ka kantor polisi, bapak di penjara 6 tahun kakara sadar ujian Allah. Kakara Allah dituding salieur hirupna. Nya. Nu katempo Allah, nu kadenge Allah, nu karasa ge kudu Gusti. Moal aral jelema. Hah. Nana gerhana pek disebut bagong ge ka urang. Pek kan bebongok maneh beurit meureun moal kasih geung disebut bagong nah da lain moal dikasih geung disebut anjing paduli we disebut anjing oge da sakapeung mah urang geus sok jadi anjing. Bapak disebut bagong tong kasih geung da sakapeung mah urang geus sok jadi bagong nah beungeut-beungeut jelema tapi ngadulungsung geus heupan bagong teh. Nah maka jeung kudu kasih geung da Allah teh nyiptakeun sasatoan teh lain kudu dipika geuleuh, lain kudu dipika ngewa, ngaran sasatoan teh ikro baca. Ternyata bagong itu bentukna sifatna mah sakapeung mah jadi urang, Pak. Aduh. Ku genah-genah teuing ya ceramah demi Allah lah. Ya. Malahan mah ikro baca. Maca naon Gusti? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalayan nyebut asma kuring, asma kami cek Allah teh baca ku anjeun naon perkara nu diciptakeun ku kami. Allah nyiptakeun awak bapak, gara sok baca awak bapak. 360 teh sendi bapak. Salapan teh ling-liangan bapak. Panon 2, ceuli 2, irung 2, bibir hiji, nu 2 deui neangan di handap. Salapan. Ya. Aduh. Mun dipikiran cek kuring ge. Baca. Matak lamun jelema pinter maca kana awakna, geuning batur teh urang teh batur.
Gening rasa batur teh rasa urang, nyeri batur teh nyeri urang, bingung batur teh bingung urang, sehingga kal jasadul wahid, jelema nu mampu maca rasana, rasa batur rasa urang, moal ngantep batur keur nyeri, moal ngantep batur sangsara, moal ngantep matak ilmu kitu di mana kolot baheula. Hiji jelema teu boga imah sa RW, ti kuring kaina, ti kuring bilikna, ti kuring tanahna, ti kuring kentengna, ti kuring tanagana, ti kuring keur daharna, gotong royong disebutna. Aya ayeuna nu kitu. Padahal pasantren di mana-mana, Quran ditalalar, pangajian mararineng, mana hasil jeung buahna. Kolot baheula ngaji tara, muka Quran boro-boro, ngarti hadis henteu, masantren bujeng-bujeng tapi peduli ka sasama dina hirupna. Maka pertanyaan anak Gusti, ibadah naon dipikaresep ku salira? Nah salat, cek Allah teh lain, salat mah bagian maneh. Nah haji lain, haji mah urusan maneh. Nah puasa lain, puasa mah keur maneh. Naon atuh Gusti ibadah nu paling dipikaresep? Nalika anjeun aya hate keur bebela ka sasama, maka itulah ibadah nu pika cinta ku Allah taala. Aduh nya kolot baheula nyahoeun hadis eta boro-boro tapi nah geus migawe. Ari urang arapal hadis eta apal, mana gawena? Dititah jumsih wae, dititah jumsih eta barala. Pan kolot baheula mah jumsih oge geuning taplan ku RT teh ngaran hiji jelema Udin hareupna teh Maman tah ieu, Asep belah dinya, Didi belah dinya, Dodo belah ditu. Leugeude sameter ewang leugeude tiap Jumaah teh cing situasi kitu neramkeun naon eta ana dopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Eta kolot baheula apaleun hadis eta henteu? Naha atuh nu ayeuna arapal hadis eta apal nah atuh. Aduh lageday. Berarti daek teu daek poe ayeuna agama karek hafalan can katempo amalan. Bisi teu percaya sok ku Pak Kades umumkeun isu. Woi, urang jomsi da nyaregag jelema ayeuna mah tuh. Jomsi jog we nu menang BLT wungkul. So demi Allah. Nah ari kolot baheula nu ayeuna arapal bab zakat apal iraha zakatna, nu ayeuna apal bab sedekah apal iraha sedekahna, nu ayeuna apal bab hibah apal iraha hibahna. Kolot baheula teu ngarti kana bab hibah tapi teu eueuh Pak jelema baheula ngawakafkeun keur kuburan, ngawakafkeun masjid, ngawakafkeun tanah keur masjid, ngawakafkeun tanah keur SD. Tameureun aya SD teh wakaf ieu teh coba nu ayeuna geus bisa nuturkeun eta. Padahal pan baheula mah teu nyahoeun bab wakaf, teu ngarti bab sedekah, tapi naha baheula teu apal wakaf, teu apal sedekah, tapi sedekah geus wakaf geus. Nu ayeuna apal wakaf jeung sedekah, yeuh sarakah we dirina sorangan ukur ngadalil. Genah demi Allah ya ceramah demi Allah tah sadil atuh da tuh. Jadi ternyata poe teh urang teh agama teh karek hafalan can jadi amalan. Kolot baheula mah teu apal tapi amal. Nah ari pasti da budaya sarua. Lamun bapa baheula kolot urang nya, kolot urang beres tatanen ngalaparete dibuat gini Pak, nu dipanjangkeun gini digegeus, diteundeun dina sakotaknya, itu nu Udin, ieu nu Asep, teh eta nu Maman, belah ditu nu Mimin gitu. Tah engke sabada Isa ngariung dipangkek. Pah balikna teh pan sok aya silih raosan. Bener Pak? Maneh teu boga ketan, henteu mawa atuh ketan tah bisi mandek olah. Eta cenah maneh hayang marus, urang dek melak mawa atuh cenah marus kuring keur maneh silih raosan. Sedekah teh eta aya ayeuna nu kitu lebok we dereg-deg poe Jumaah kolot baheula ka budak jang ulah waka seubeuh teuing dahar di imah teh naha poe Jumaah teh rajana poe. Tuluy bapa naon engke urang dahar di masjid narumpeng Pak. Di masjid teh hayam dipencit, lauk dibawa, budak nu sugumakeun
brong daratang eta budak dipangalaskeun ku sepuhna kopjang geura dahar di masjid menepi ka keur leutik teh ngarep-ngarep poe Jumaah hayang geura tepung jeung masjid lantaran di masjid diogo eta budak poe ayeuna aya teu nu numpang poe Jumaah tuh ceuk urang oge matak budak ayeuna mah hampura poe Jumaah teh geus teu ngartieun rajana poe aremung Jumaahan naha da digoda ku PS jeung HP jeung bapana ge sarua deh coba bah Idul Fitri marawa konca bebesek nu dijieun tina koran lauk sasiki naog sasiki mie sasiki sangu sacongcot legedet kana nyiru kana lapang silih asaan rezekina masing-masing dibalik menta hampura dibalik silih bebaskeun dosa aya beteung nu diisian ku sodakohna aya ayeuna kitu ya cek urang ge bab sedekah mah pada ngomong ai sedekah mah mana keuleuh aing mah da sedih atuh tah mata hampura pengamalan agama mah aya di baheula eueuh mantri eueuh polisi eueuh jelema wani nyokot rokrak aca ti leuweung matak leuweung hejo lemuk tutuwuhan curcor cai ti wahangan lebet kebobeungeun loba ku alaeun matak eueuh banjir eueuh halodo tarik kurang cai naha leuweung harejo poe ayeuna mantri aya polisi aya beak cai ge saat mun halodo datang hujan ge banjir di mana-mana tanah ge longsor kakara nuding takdir Allah lain takdir Allah cucungik sia nu sarakah bener ya so urang rasa-rasa jadi paingan atau musibah poe ayeuna loba kajadian di mana-mana sabab agama karek jadi hafalan can jadi amalan poe baheula Pak nah terjadi musibah sabab agama teh ageman diagem sehingga jelema kaluar ti imah nempo hanjua lamun rek dibawa kana kolot baheula imah baheula mah 5 ka genep di tengah nanyang centihang hiji di luar make hanjuang pangcalikan sameter ka 2 meter naon eta 5 genep rukun iman rukun Islam naon di tihang nanyang cen hiji di tengah panyarandean rukun ihsan matak cekolot jang pamajikan mbak paeh mah tinggal ganti deui anak maot ge tinggal boga deui tapi hiji jang kade nu cilaka mah naon cing teh bah cilaka 12 naon cilaka 12 teh eueuh iman eueuh Islam eueuh ihsan di imah keluar ti imah luhurna make jeung make sawen ti jieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon harupat ulah getas harupateun ngomong terus sakama-kama abong bibir teu dibengku abong letah teu tulangan mata kolot baheula tarang ayeuna batur ngaledek batur harupat cecepkeun kana bawang beureum siksi ku ibu perih curcur cai panon ucap tekad lampah ulah meurihan hate batur tutup ku jugut palias teuing kaluar ti imah nempo hanyuang teh nya di buruan nya di astana naon maksudna kolot baheula mung goreng ejeung batur hirup bakal panggih ejeung kuburan ulah nyieun ka gorengan bisi atya balitungan hanyuang ditapelkeun di buruan hanyuang ge ditapelkeun di astana sangkan manusia ingat kana pimaut keren ya cek urang oge kolot baheula tah nu beragama lieur lurah mung teuing atuh da jeung peura deui pangcalikan sameter ka 2 meter pangcalikan teh ku palupuh geuning bae sameter ka 2 meter eueuh nu sombong lega sawah teu adigung boga harta teu adigung nah pangcalikan teh pangbalikan sameter 2 meter kuburan matak paingan dunya aman eueuh banjir eueuh halodo eueuh pasea baheula eta Islam aya di imah ari ayeuna ustad jeung ustad ge gurger berarti Islamna can di imahan matak man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah deuk mereka alusan yufaqihu keur jelema nu paham dina agama lain jelema nu apal jelema nu paham sabab nu apal cantang tu paham matak apal agama tapi pasea heueuh apal agama ngan teu paham cara migawe
apal Islam teu apal cara migawe, nyaho Quran teu apal cara migawe, pangajian teu apal cara migawe, apal zakat teu apal cara migawe, ibadah haji teu apal cara migawe. Sanggeus ibadah haji matak bubar ti haji jadi pedit, artinya teu apaleun Pak karena cara migawe sanggeus ibadah haji. Aduh aya ku ngeunahnya Pak kela bisi lila teuing setengah 12 well di jam 10 abdi teh nyarita teh ada setengah 12 sajam setengah kumaha Bu aya jam 1 sok we da moal anu nyarek sok we ibu dirinya ngacentul jam 1 urang baralik we keuna atuh cenah jam 1 itu paling nu saramana temok meureun tong hebeul-hebeul teuing da ieu mah judulna ge syukuran we Pak Haji garwana cenah udur ayeuna di paparinan sehat da ari udur mah tong jadi rungsing tong jadi aral panyakit teh keur mupus kana dosa mata moal aya anu dipupus dosa ku udur mah iwati Nabi Ayub alaihi salam 18 tahun boga panyakit buyatak jeung bilatungan sabar narimakeun salatna anger zakatna anger sedekahna anger teu cukup di dinya dimautkeun anakna teu cukup di dinya pamajikan ninggalkeun teu cukup di dinya harta dibeakeun tapi tetap dina ibadah tah syukuran teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere da panyakit ge nikmat Pak Bapak nyeri panon nikmat teh nikmat di akhirat naon nikmatna jadi teu bisa popolotot ka pamajikan nyeri huntu nikmat jadi teu bisa ngomongkeun batur nyeri suku nikmat jadi teu bisa ngalengkah kana salah coba dibere sehat wae hayang ngusup ge indit we nya ceuk urang oge matak panyakit nikmat sehat ge nikmat sangsara nikmat beunghar ge nah sangsara mah geueuh nikmat bapak indit ka Indomaret milu ngompol balik deui teu ditembak ku satpam nah ukur milu ngompol coba nu beunghar balanya itu balanya ieu tuluy balik dipegat ku satpam bayar heula ka kasir di akhirat teh Pak jelema nu sangsara mah asup surga tanpa hisab nah tanpa hisab heuda teu boga hisab ditanya di mana harta dipake naon moal nu sangsara mah tinggal jawab we teu gableng coba nu beunghar ditahan heula di mana harta dipake naon nya nu boga ilmu ieu tah Allah nitipkeun ilmu aduh Pak jadi penceramah teh lain anugerah musibah palebah mana jadi penceramah musibah lamun alus omongan goreng kalakuan matak ieu kuring teh ceramah lain keur bapak ceramah lain keur ibu ceramah lain keur Pak Haji ceramah lain keur tukang soon sabenerna kuring teh keur nyaritakeun ceramah keur awak kuring ai bapak mah da boga awak sorangan bapak boga diri sorangan pek-pek kumaha bapak ieu mah ceramah kuring mah keur kuring sabab omongan alus tapi kalakuan goreng munafik matak ngomongkeun sodako ngomongkeun zakat aduh Gusti perang batin Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk jamaah kadiekeun keur kuring kumaha ceuk Nabi heuh kop rezeki maneh milik kuring ayeuna Pak Haji bakal mahanan pegat ku bapak belah dinya abdi meureuk leumpang we jalan ditu da mobil lagi ditambo deuk langsung we geblus kana mobil da sieun dibere cenah amplop dibere Nabi oge cenah doma dibikeun heuh Nabi ieu mah nana dipegat di tanggo urang beureup balik jalan ka Lebak pegat di Lebak da cicing nepi ka subuh daripada lapur duit perang gitu matak sabenerna nu beunghar keur perang jeung peditna ibadah perang jeung riakna pinter agama perang jeung sombongna nu boga ilmu ge perang jeung katawaduanana matak teu kudu perang jeung batur teu kudu debat jeung batur teu kudu pahreng jeung batur teu kudu pasea jeung batur geura pasea jeung awak urang nu beunghar pasea jeung peditna paingan atuh nu beunghar jadi bageur eta teh lolos pasea jeung pedit kunaon atuh jelema nu boga ilmu jadi tawadu
keur pasea lolos pasea jeung kasombongan anak ulah sombong ulah adigung lolos menang we urang jadi we tawado ngan lamun teu meunang nu meunangna adalah sombong maka teu saeutik jelema boga ilmu jadi sarombong artina keur eleh dina dirina kahartos taya ge bapa teh keur perang jeung naon jeung hayang hees ngeusan suara bapak betah da urang memikiran balik gitu. Ini jam 4 datang jam 9:30 berarti hampir 7 jam ayeuna abdi ti dieu balik ka dieu pidatangeun kana jam 6 isuk-isuk wah dan nu leuwih alus mah lain ustad nu jauh ustad nu deukeut nu leuwih alus bapak gering didoakeun ku nu deukeut bapak maot ditahlilan ku nu deukeut nu jauh mah bapak datang ka dieu ge ai kabagean jadwal ari teu kabagean mah jadi anger nu alus mah lain nu jauh tah nu deukeut matak nu kudu dihargaan mah lain ustad nu jauh tah ustad nu deukeut matak urang mah sabah ka rakyat anu sok ngomong ustad pukut kuat dianggap anak eme eta ustad tong sok kitu ka ustad teh justru al mukarrom sajati ustad anu nyaan ustad nu ikhlas mah bisa jadi lainana gerhana saha atuh ustad nu ikhlas jamaah ukur 5an bari teu pati didenge ceramahna nikreuh we teu eureun-eureun eta ustad ieu mah sok bere jamaah 5an datang moal suudon kitu aing pan ieu teh ceramah teh bersih hatena suudon deui Pak Haji sing sehat Bu Haji sing sehat sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi Pak Ustad Pak Kiai Pak Ajengan nu aya di tempat ge sing barokah ilmuna malah mandar sing panjang yuswana leungit Ustad hiji teh leungit pakudunya Pak leungit Ustad hiji leungit pakudunya bisi bapak teu percaya Ustad di dieu kalabur tasa gedeung deui Ramadan yakin urang mah bakal parare tarawehan oge nah eueuh imam tamata ka Ustad teh kudunya ulah nepi ka dilalabodehkeun lain hartina ustad kudu dijamin duitna lain ngan pangmerhatikeun batinna ulah sok dinyerikeun ku omonganana ulah dinyerikeun ku sikap jeung polahna naon sababna tanpa ustad tanpa kiai tanpa ajengan tanpa ulama bisa jadi dunya geus hayangeun hancur eta teh janji Allah lamun di masjid geus eueuh kalimah la ilaha illallah maka kiamat bakal datang kahartos ngesanah geus kaharti masa kitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun wening galih nu dipamri hampura anu katada billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh